Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahilladzi anjalal Qur'an hudalil mutaqin hudalin nasi wal bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ku kudrat jeung irodat Allah urang sadaya tiasa kumpul ngariung dina ieu haplah. Moga-moga dijadikeun ku Allah Rabbul Alamin jadi haplah anu barokah. Ku takdir Allah urang sadaya tiasa gempangan di ieu tempat sing jadi cukang lantaran datang rahmat jeung pitulungna. Wirehing setiap manusia hirup tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalelepatan janji ayeuna sakapeung sopoho dina poe isukan. Ibu mewah baba sadaya paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hambura anu kateda malahan ibu nu hadir di ieu tempat kudu istighfar heula lantaran ibu baroga dosa kuring oge boga dosa. Ai kuring dosana telat ari ibu dosana kukulunu lantaran kuring telat. Jadi ieu teh duana nage baroga dosa. Hadirin kaum muslimin bari hapunten pisan. Werehing sin kuring teh atos cekap. Teu naon we nu aya. Ditanya bade ngaleueut naon? Ya naon we. Mangga sok teu naon. Balihan mah urang efektifkeun waktu da sim kuring oge masih kene gaduhan cagarapan dua deui ibu. Kadua kacang kuang, katilu ka Purwakarta. Jadi wayahna urang bagi-bagi waktos wae. Ieu indung bapa teh anu hajat teh boga budak. Ari ngaran-ngaran boga budak teh boga tujuan. Hayang soleh. Mangka temana dina perkara ieu teh kumaha carana ngawujudkeun budak nu soleh. Dari budak ti 10 tahun ka handap mah soleh. Ngan lamun geus nyaho beger tah jadi sok leungit soleh. Nah, da ibu ge kitu. Lamun genep tahun kahanap budak soleh paling ngadat hayang kurupuk beres. Tapi lamun 17 kaditu geus nyaho kanu ngaran bebengok lalaki tah didinya sakapeung sok leungit kasolehan. Bari hakikat nu ngaran budak teh dikandung ku nu ngaran indung sabulan lilana 8 bulan 10 poe. Sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngorak deui, 8 bulan sang koceak sang gudubrak. Ripuh ngandung teh ripuh. Nang kuban sok sieun bitu, nya ngigir sok sieun bahe, nang karak sidikan eungap. Deuk teu eungap kumaha? Orok kareke 4 bulan, babengok bapa geus aya dina lalangit. Kunaon ibu seri ngarti aya budak pada moal ngarti pokona menerkeun kenteng 120 poe geus ditangtukeun kun payakuna jodoh pati bagja jeung cilakana 4 bulan na jero kandungan nu ngaran orok geus ditiupkeun ku Allah Rabbul Alamin jodoh pati bagja cilakana matak nu ngaran takdir persetan dek batur ngomong kumaha mual mata keragrag darajat kudu omongkeun batur lamun Allah geus nakdirkeun. Persetan batun edeg ngahina lamun Allah geus ngamuliakeun mual mangaruhan naon-naon panghinaan batur kana darajat awak urang. Da hakikatna takdir geus ngabogaan masing-masing. Matak sim kuring lamun kauleman sasalaman ka panganten aya bapak-bapak pan kuring teh geuning sasalaman ka panganten cek bapak-bapak teh iraha cenah teh deuk nyusul eta teh genok hate mah hayang nonyok Pak. Tapi tara ngalawan Allah Maha Adil isukna aya nu maot. Nalika si abah eta datang kuring datang kumaha cek kuring bah iraha deuk nyusul nah jebrona si eta.
jadi ngaran jodoh pati bagja cilaka geus moal bisa aya nu ngarobah lantaran Allah anu nakdirkeun. Kuring kudu datang jam sakieu nu hadir kudu sakieu nu hajatna ieu budak sunatana ieu itu geus takdirna. Jadi jelema mah teu kudu kukulunu teu kudu jengkel teu kudu aral da dibalik takdir aya Allah nu rek nyalametkeun kana perkara eta. Ibarat ibu eudeuh piknik ongkos geus dibikeun dadahareun geus dijieun ai pek teh beus ninggalkeun ibu amok teu amok lantaran ibu teu apal naon nu rek kajadian kana beus eta gek diuk hareupeun TV jam 8 bari kukulunu tatangga rada gelo dar ninggalkeun ternyata dina media TV beus eta teh kusruk marawat kabeh ibu deuk amok deuk atoh tah takdir teh kitu lur. Ibu baheula boga mantan kasep ngarempereng koneng ai jadi jeung nu petot. Nalika ibu baheula bobogohan jeung nu kasep atoh ai jadi jeung nu petot nepi ka rerenengan oge jujur ceuk ibu teh nepi ka hoream. Tapi sabalikna aya hikmah nu kajadian. Ibu boga salaki goreng ayeuna jongjona naha nu goreng cadu salingkuh da sidik goreng. Coba andai kata ibu boga salaki kasep ngarempereng koneng mun dina wayang jiga Arjuna mun di ustad jiga Nana Gerhana tah hampura entong bunga-bunga teuing sabab nu toloh heor teh kadang-kadang malayan nu goreng tapi nu parantes tuh tempo nu di jalan rokna ponok luhurnya you can see buuk di bereuman dari dia mah berarti gelis kene itu tapi nah bontongor naon hartina gelis lahir lamun bejad kalakuan leuwih hade goreng lahirna tapi keren kalakuan weh alur geus borosot budak alam dunya guyang getih nu kumaha atuh budak anu soleh teh tah lalakonkeun budak nu disebut budak nu soleh teh urang bandingkeun jeung miara hayam talung kene miara hayam daripada miara domba talung miara hayam daripada miara budak hayam mah parabna remeh di alungan remeh jajangkar tuluy ngenog bapak teu boga duit keur meuli rokok cokot hayam cokot endogna jual ka warung lumayan 2 batangeun budak urang tuang nu alus-alus enjing-enjing ngenog mangga jual payu moal hiji hayam naon teu manfaat dagingna sumber gizi nogna sumber vitamin buluna teg-tegan Taufik Hidayat jadi juara internasional lantaran ngegebugan bulu hayam atuh tulangna tong dipiceun karungan maka datang ka warung ibu disebutna seblak tulang naon nu teu manfaat tapi ti budak urang Pak kadang-kadang lamun lain agama nu bisa mere manfaat naon nu manfaat ti anak urang matak agama nu bakal mere kamanfaatan dina kahirupan satiap manusia nu mana atuh budak nu soleh teh nu boga 3 kriteria sabab budak soleh mah hiji budak nu inget kana jasa indung jeung bapana kadua lamun geus gede budak soleh mun pamajikan bakal alus ka salakina tilu nu disebut budak soleh lamun jeung dulur bakal akur jeung dulurna sok talar budak soleh teh anak nu alus ka indung bapana pamajikan nu alus ka salakina dulur nu alus jeung dulurna matak lamun kamari urang sakabehna poe ayeuna mun tukang dagang neangan untung mun tukang tani neangan hasil tak ribu pangaosan neangan naon habis si pincu tukang dagang neangan untung tukang tani neangan hasil ari ibu pangaosan neangan naon lamun ceuk ibu teh neangan ilmu di mana eta ilmu mangga wilujeng leneng di mana eta ilmu na awak ibu teh aya ilmu rambut ilmu halis ilmu rambut manyangan halis teu manyangan ilmu matak jalma mah tinggal narima kana takdirna halis geus alus tong dikerok ganti ku patlot riweuh balik pengajian pasea jeung salaki naha leungit hiji bulu panon dipanjangan keur moal motor ngagebrer atuh matak manusia alus menerima karena takdirna Pak ibu lalajo kuring aya teu merek pi ustadeun oh
banget kieu baju kieu buuk kieu aya geus takdirna kudu jadi mah geuning sa Jawa Barat ka kurilingan da takdirna bener. RT cobaan gamis sing angsar udang sing badag edeuk ibu nyebut ustad ke RT moal kumaha cek ibu aduh RT anyar tobat berarti lain takdirna. Matak nu ngaran takdir setiap manusia beda-beda. Manusia soleh ge bisa jadi menyambut karena takdirna. Anak kudu alus ka inung bapana, pamajikan kudu alus ka salakina, dulur kudu hade jeung dulurna. Anu kamari milih Anies Baswedan tong asapang Anisna, nu kamari milih Prabowo tong asapang Prabowona, nu kamari milih Ganjar Pranowo tong asapang Ganjarna. Anger jeung dulur nu kudu akur. Presiden ayeuna nomor 2 geus jadi juk telepon ku pendukungna, Pak Presiden di sini ada yang meninggal tolong dong pang tahlilkeun. Jawabanana sorry ye. Tapi lamun ibu datang ka tatangga ka baraya, "Mang aya nu maot," pasti jawabanana oke gas. Mata kudu akur mah jeung dulur, ulah pasea jeung tatangga, keun we urusan politik mah kumaha ceuk batur. Matak nu hade mah politik rakyat Pak. Cing teh naha milih Anies Baswedan, cenah hayang jiga Jakarta, bari manehna cicing dimenger. Cing teh ibu hayang Prabowo naha karunya 3 kali keok wae. Cing teh nu hiji hayang saha Ganjar Pranowo. Naon naha make jeung hayang Ganjar Pranowo dewasa jeung koloteun, cirina eta huisan. Matak politik rakyat mah teu pernah make jeung papaseaan. Sabab takdir geus ditangtukeun ku Allah Rabbul Alamin. Sok maka nu disebut budak soleh teh lamun anak alus ka inung bapana, mun pamajikan alus ka salakina, mun dulur alus jeung dulurna. Anak alus ka inung bapana. Salat ditolak, zakat ditolak, saum ditolak, ibadah ditolak. Sapanjang aya anak goreng patut ka kolotna, maka yeuh keneng lamun deuk nyaah ka kolot ayeuna baheula mah urang minta duit ka kolot teu mere lantaran teu boga. Suatu saat urang hayang mere duit ka kolot tapi kolot geus eueuh nyurucut cai panon nyeri hate bebeakan. Bener Bu? Kamari Ramadan, kamari Idul Fitri, inung mah lengo saban motor ditempuan, saban mobil dileretan, susuganan anak datang, ternyata anak teu datang. Sono nepi ka nyurucut cai panon, opor geus dijieun, dahareun geus dijieun, ranginang geus dijieun, salaki nyokot ge entong bapana tuh nu tutung keur maneh mah. Melaan saha? Melaan anak. Matak jasa mana anu leuwih tibatan jasana inung bapa? Maka dosa nu paling badag adalah dosa anak kanu jadi inung bapa. Hirup teuneut, paeh teu hos, kahandap henteu akaran, kaluhur henteu sirungan, dagang ukur hutang, tani ukur jadi daki, kade bisi aya doraka lain ka gunung, lain ka reuma, tapi dosa ka inung jeung ka bapa. Well. Mata kade nu ngaran ka kolot. Mata kuring minta doa kanu jauh, horeang kumaha ka batur sieun kudu ngamplop. Inung bapa mah tadi ge minta doa isuk-isuk jam 8 mios teh cing teh mah doakeun abdi sabaraha panggung maneh genep. Aduh cenah meureunnan mobil teh moal teu pinuh. Cing teh pinuh kunaon ai mah? Heuh ai genep panggung meureun genep dusna kitu. Teu inung. Bajing lain abdi mah doakeun we, heuh cenah ku mah didoakeun sing hasil. Tangge teh bubar ti dieu teh Bandungan insyaallah. Hasil. Dus pinuh. Ulah pernah urang sakabeh nu hadir di dieu ngecelakeun cai panon kolot. Naha eueuh deui jasa nu pangmewahna, jasa nu panggedena, iwati jasa inung jeung bapa. Ulah nepi ka sakola ngabiayaan kolot, saragam ti kolot, buku ti kolot, kurang biaya ti kolot. Ari geus lulus dipoto jeung kabogoh, bari jeung make status, terima kasih ya Beb telah menemani aku dari nol. Pret. Kolot teu boga jasa nu dipoto ka bogohna, aduh nepi ka teu wel pisan eta budak. Cing teh jang boga jasa naon ka bogoh maneh? Memberikan motivasi. Yeuh, cinta ulah membikin kita buta, cinta ulah jadi boloho. Beb, udah makan belum? Teu ngirim beas-beas acan. Udah tidur belum?
matak ngabalos ge acan oon nah nepi ka asa diperhatikeun tapi kolot nu ngaran kolot urang ti hot-hat usaha bebeakan lu atlet kesa ngoprot mela anu ngaran anakna maka hutang nu moal pernah kabayar lain hutang ka bank lain hutang ka bank emok lain hutang ka MBK tapi hutang nu moal pernah bisa dibayar adalah hutang anak kanu jadi indung jeung bapana bener Bu matak ya Kak Neng tanggal 22 diperingati hari ibu kolot dipoto jepret di status sayang mama aing ngumah wadah tara buktikan lain sayang mama kuno kitu patut indung nyangu miluan indung ngepel miluan indung nyeuseum miluan matak isen gede sanajan teu sakola prung kawin kapake kumitoha segala bisa ternyata guruna indung bapak ayeuna sakola laluhur nyangu gigi ngepel teu bisa da kabeukina eta we nyoho HP aku cinta kepadamu jangan karena aku tidak bisa ngumah wadah aku tidak bisa nyeuseum aku tidak bisa ngepel dirayu biar karena aku mencintaimu bukan untuk menjadi babuku tapi aku cinta padamu untuk menjadi ibu anak-anakku mata prung kawin teh kolot nu repot ya. Anak sing alus ka indung jeung bapana dua budak nu soleh teh mun geus luhur pamajikan mun geus gede boga salaki pamajikan bakal alus ka salakina inilah kriteria soleh keur ieu lalaki teh capeun Bu ripuheun tunuheun lungseun ibu boga rasakeun kacapena rasakeun karipuhna rasakeun kalungsena datang salaki ti panyabaan ngeluk tungkul ibu hareupeun panto geuning bapak parantos sumping laan sepatuna porosotkeun kaos kakina ku ibu cek ibu teh sudi teuing bau tarasi naik kana duitna beuki geus nilaan sepatu jeung kaos kakina ragamang cekelan leungeunna suntangan gek diuk dina bang barung cokot cai anu tiis teu make gula bigeun ka salaki pupuntenan hampura bapana teu aya gula mangga gara ngaleueut heula suruput bangun anu amis nepi ka 3 gelas kurang keneh geuning eta teu make gula amis nu amis lain gulana tapi nu amis budi ibu ka salakina cokot deui leungeun salaki bapana bili teh acan iba mangga iba heula cai haneut aya cai tiis aya dekul salaki mani ibu siapkeun sajadahna sarungna jeung kopeahna beres bapa mani dekul salat beres salat kuliwet ibu ka hareup bapana hapunten abdi capek lungser ripuh tunuh geuning bapa melaan jisim abdi ta ieu teh ceramah teh jero teuing da tina kicep lagi eueuh nu kitu eueuh hatena teh malang beh nanaon ge kumaha duit nggak seperti gitu bawa ke dapur ke tempat tuang bapana urang neda sasarengan ngan hampura teu aya rencangna ngan ukur aya bala-bala 2 siki kurupuk sasiki cengek sasiki tempok huap salaki sagede peurup lop lop kunaon salaki ngeunah barang dahar bari eueuh deungeunna nu ngeunah lain deungeunana tapi nu ngeunah budi ibu ka salakina bener Pak tah well pokoknya kajen daging hayam nyampak kajen gepuk nyampak cai kopi nyampak tapi ibu jejemris bari peletok nyarita ayo usaha leutik berang lebok hayang daging dasar si serok moal ngeunah di daharna moal ngeunah di teureuna moal jadi sumsum balung jadi bagal pangawasa lantaran aya bibir nu ngajadikeun hate kanu jadi salakina tapi ibu oge siap gigituan ka salaki keur salaki nu kumaha heula salaki nu kumaha Pak salaki nu bener tanggung jawab ka pamajikan hayang geulis dandanan hayang jongjon rasikoan hayang nurut contohan wah sagadeng deui balik teh silih cakar ya magra nyangu tabeasna magra masak tapasakeunana magra dangdan ta alatna magra ibak ye sabuna mah di parfum ta parfumna mah gentos acuk teh tah bajuna magra kulum tah spray kasurna jongjon ibu lamun boga salaki kitu dengekeun ieu mah tuh da aduh nempol lipstik geus dicokelan ku bilik
Matak di tempat teh pias we. Nempos spray nepi geus bijil tumilah. Ditanyangu eueuh beas, listrik nit-nitan, kompor teu hurung, eudeuh ngahargaan kumaha ka salaki, lamun salaki teu tembong tanggung jawabna. Well pokona. Sabab pamajikan eudeuh soleh kanu jadi salaki teh, salaki anu nembongkeun tanggung jawab kanu jadi salakin. Dua tah. Anu disebut soleh teh pamajikan alus ka salaki. Tilu. Ampura. Tilu. Nu disebut soleh urang boga dulur, maka nu disebut soleh teh akur ejeng dulur, alus ejeng dulur. Ulah ngahargaan dulur karena beungharna, tong ngahargaan dulur karena pangkatna, tapi sadarah itu dulur, ulah pernah ngawilah-wilah bahwa itu anger dulur urang. Getih moal bisa dibeli ku naon-naon. Kamari geuning ngumpul ngariungnya, dulur teh aya nu miskin, aya nu sangsara, aya nu penengah, tong sok beda-beda daraja. Heeh. Ulah nepi ka dulur beunghar, budakna bangor ge aduh nyebut teh si Raden. Nah, ari dulur sangsara, budakna bontongor cucungik sia. Tong sok beda-beda daraja. Sabab hirup manusia lain diukur ku pangkatna, tuh bandungan ku ibu. Kunaon poe ayeuna jelema ngahargaan kana harta, sabab teu saeutik. Sabejad-bejadna kalakuan jelema beunghar masih kene aya nu ngahormat, tapi saalus-alusna kalakuan nu miskin tapi sangsara tetep bakal aya nu ngahina. Ya anu sabejad-bejadna jelema beunghar luhur kuta gede dunia, tapi beunghar bakal loba anu nuturkeunana. Saalus-alusna kalakuan jelema miskin tetep bakal aya nu ngahinana, berarti kacapanon urang geus nempo harkat darajat manusia ku harta jeung banda. Padahal gedong sigrong, mobil mewah, sawah lega, tong kana tungtung panghirupan. Gedong sigrong balik mah kanu jarang kedong, sawah lega dikubur mah di sawah batur. Baju warna-warni bari marahal, anger diboehan mah ku warna bodas. Matak bejakeun ka jelema anu beunghar sombong, geura tobat, geura eureun nanaonan bro. Hargaan jelema miskin, sabab moal mungkin disebut beunghar tanpa aya hirup si miskin. Urang disebut beunghar karena aya hirup si miskin, jeung jasa si miskin mah gede. Aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyeun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran. Tahlil 100 poe si miskin tara eureun. Matak lamun aya nu beunghar sombong, kali-kali nu miskin dendam, maot si eta bikeun paculna, mangga ngadamal kuburan sorangan. Manusia silih pika butuh antara urang jeung urang. Maka simbol kolot baheula budak soleh disimbolkeun dina sawer sunatan. Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran. Bismillah damel wiwitan nyebat asma ning pangeran. Islam ngabogaan ciri-ciri nu mapahili. Buru kaburu amin. Omat asep ulah lali patokan ti Gusti nu Maha Suci. Wur awur mohon, wur awur kembang malati, wur awur kembang kasturi tuluy. Wur di awur kaheman di oh iya tuh nuhun ari si akang teh kaduhun istri nepi ka eueuh kakompakan. Iya teh namanya carogena di awur kaheman, di awur kaasih. Wur awur non nya aduh non naon oh seueur kana raka-raka ti pemegat, seueur kana raka-raka ti istri sok buru
asep mimiti diwuruk dangukeun ku dua cepil simpen di mari buat pil mana jembar ayo nama beda atau sakieu salah deui hebel gitu di awur kembang sen di awur pas sekali kan di awur ka heman awur beasna di awur beasna di awur awas lo menteri bikin awur beasna di awur aing mau kuat ripuh naon nu diawurkeun beas naon makna beas nu geus diawurkeun didik budak cenah bagur ka batur Pak sabab jelema alus teh lamun geus beunghar sing bisa ngawur ka dulur ngawur ka batur artina sodako lamun jelema nu daek sodako awakna jagjag umurna panjang rizkina berkah 1 juta keluarkan 25 maka nu 25 bakal nyalametkeun angka 875 tapi lamun 25 teu keluar maka 25 bakal jadi virus penyakit dina angka 875 matak lamun ibu hayang sehat bapak hayang sehat boga duit 1 juta keluarkan 25 maka 25 kadahar 25 nyalametkeun nu 875 dahar ku anak-anakna cager dahar ku pemajikan soleh katuang ku urang ge jagjag tapi sabalikna lamun 1 juta teu keluar 25 kadahar ku anak-anakna badung 25 kadahar ku pemajikan jadi galak 25 di dahar ku urang bibit rurujit penyakit 10 tahun teu ngaluarkeun sodako siap-siap rumah sakit mana nu bakal nampung awak urang bener ya otak naon sih meni riweuh mana karunya asli tapi batak lalakon kehidupan setiap manusia ibu hayang sehat hayang panjang umur lamun ibu bener-bener hayang sehat babari kudu aya doa batur ke awak ibu iya oke kuring ya dibere pan abdi teh boga rasa jeung rumasa dibere duit teh atoh maka abdi kudu boga rumasa kanu mere nu hajat ibu hajat terus lanceukna sing parek milikna sing deket rezekina sing anggang balayeuna sing jauh cocobina ta eta teh doa teh khusus kanu mere ari nu acan mah sok we ngadoa sorangan lamun ibu hayang panjang umur enteng bandungan keur zaman Nabi Musa alaihi salam aya jelema sangsara malarat rosa sangsara luar biasa nepi kadatang ka Nabi Musa ya Musa kaula hirup sangsara teuing hayang we kaula teh hirup beunghar ceuk Nabi Musa ke atuh urang bebeja ka Gusti Allah dibejakeun ya Allah si fulan hayang beunghar ceuk Allah teh hei Musa lamun manehna beunghar maka isuk bakal maut tapi lamun manehna sangsara bakal panjang umur tinggal milih ibu arek beunghar isuk maut arek sangsara panjang umur mana dengan dua beunghar isuk dikubur sangsara ngan panjang umur dek milih mana pilihan tah ieu mah jalma teh saking ku jengkel meureun hirup sangsara Gusti abdi marek nampak beunghar bae sapoe asal ngalaman beunghar keun bae isuk dimaotkeun ternyata diijabah ya Musa bere ku anjeun domba sabulan 2 bulan 3 bulan 1 tahun 2 tahun 5 tahun domba loba 40 tahun teu maot-maot nepi ka protes naon ibu agen bae antep sok bojang tuluykeun si mijah ya Musa ceuk anjeun lamun kuring beunghar kuring bakal maot ternyata ieu kuring geus beunghar teu maot-maot bayangkeun ibu nepi ka ieu kuring geus beunghar teu maot-maot ceuk Nabi Musa Gusti
kunaon simpulan teu dimaotkeun ceuk Allah teh deuk dimaotkeun kumaha sabab takdirna dirobah ku nyurulung cai panon tatangga jeung barayana sabab harta loba dipake bebela kasasamana matak hayang sehat hayang panjang umur keur naon bro dijuru bro dipantong ngalayah di tengah imah lubak libuk kudahareun lamun tatangga loba nu teu ngadahan well aya jompo teh di dieu mana entah tong loba teuing mak jomponya ya mak mere mak ya udah ya ke mak ya kalau mak nya tuh oh udah pan urang keur nerangkeun hayang sehat dalam dihitung jadi lebaran untungnya ku abdi ieu ibu bapak sadaya sim kuring moal heubeul seja bade angkat ka Purwakarta mana ya tutupkan mobilnya hah isuk deui lah Bismillah damel wiwitan nyebat asmaning pangeran nyebat asma ning pangeran mugi ieu kasalamatan salamat lahir jeung batin dunia mah jeung akhiratna wur diawur-awur ka heman dek kurang aduh ini cokot ku budakna Islam ngabogaan ciri-ciri simpenan meja Islam ngabogaan ciri-ciri nu moal pahili omahat asep ulah lali patokan tina agami tinu maha suci nu jadi cukang lantaran wur-awur beasna diawur-awur awur-awur beasna canak deh diawur-awur awur-awur beasna diawur-awur atoh wur-awur beasna diawur-awur pinter awur-awur beasna diawur-awur akhirna awur-awur beasna diawur-awur awur-awur beasna diawur-awur ieu ninina sok beakeun nu aya mah awur beasna diawur-awur awur tah awur bibina wana awur-awur awur-awur beasna diawur-awur pada KM mana pada KM pada KM naon nya oh aya kan deh pada KM punten nyanggakeun nya amin mangga ibu bapak sadayana ti sim kuring sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jembar siampurana paralun anu kasuhun waninggalin di pamrih hampur tekeda luhur sahur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang billahi fisabilil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.